Sunda Pride nih bos. Yuhu haha.
bos, yuhu haha.
Bos, yuhu, haha. Bos, yuhu, haha.
Brightly Bos. Sikat. Sunda Brightly Bos. Sikat.
Brightly Boss Arjuna presents Brightly Boss Arjuna presents
Bos Arjuna Presents. Persanten kanu kabubat yen pangeran Muhammad dolim ka makhlukna kalayan sila ka sareng salamet na jalma teh kumantung kana amal perbuatan Seni senggol dong. Brightly Bos Arjuna Presents. Masih kena ngaku dulu. Lamun maneh dulur, kamana dulur waktu aing mau poek di jero guha sorangan. Lamun siang ngaku dulur, kamana dulur aing waktu aing jeung layasan di jero guha. Kurang lakukan.
Boss Arjuna presents Cuma cantik kalau nggak ada yang nyolok. Hirupnya nggak ada yang nyolok. Nyolok aja sendiri. Seni senggol dong. Brightly Boss Arjuna presents Cuma cantik kalau nggak ada yang nyolok. Hirupnya nggak ada yang nyolok. Nyolok aja sendiri.
Saha Anjir. Sunda Brightly Boss Unang Arjuna Presents Unang pagi Saha sareng salira saha anjeun manis imuna saya rupina kuhoyong tepang saha anjeun aduh saha namina salira kabungana saha geulis teh kapina pina aduh saha anjeun Ari Islam teh sesama umat silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake ngadirhatekeun batur. Kitu disebut Islam. mana nu mana anjeun hoyong terang kabumina naha saha nu gaduna saha anjeun Arjuna Preseni Senggol dong Sunda Brightly Boss Arjuna Presents Gunung Bepanggi sareng salira saha anjeun manis imutna
Islam teh sesama umat silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur. Kitu disebut Islam. Saha nu saha nami anjeun. Saha nu saha nami saha Anjir. Brightly Boss Kuna Arjuna Presents. Kuna pagi sareng salira saha anjeun Manis imunna saya rupina kuhoyong tepang saha anjeun saha namina salira kabungana saha geulis teh kapina pina aduh saha anjeun Ari Islam teh sesama umat silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur. Kitu disebut Islam. mana nu
teh sesama umat silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur. Kitu disebut Islam. Saha 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 nu saha hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna. Brightly Boss Arjuna Kacinta anu teu aya nu ilang aya bejana duka ka mana inditna gede nak mun awewe payus di aku indung eta teh seolah-olah geganti indung boga lancet panggede mun lalaki eta seolah-olah geganti bapak kunaon make jeung mun bisa mah gerang ulang sing percaya akan Seni senggol dong. Brightly Boss Arjuna Kacinta anu teu aya nu ilang aya benjana duka ka
lamun awewe payus di aku indung eta teh seolah-olah geganti indung boga lancet panggede namun lalaki eta seolah-olah geganti bapak kunaon make jeung pundung mun bisa mah geura mulang sing percaya akan menang ujung-ujungan ieu akan ngahariring ngadaping sugan kagupai mugi angin nu nepikeun Mungguh aturan pangeran susah senang pasti datang eta hiji bagian nu moal bisa dihadang naon anu kerendapan nalakon
Terus kepalanya ke anjingna. Priseni, senggol dong. Brightly Boss Arjuna Presents. Tiasa nolak deui ieu hate. Terus kepalanya ke anjingna.